dulur nu di lembur kadaria urang ngumpul seserian oge barayan nu di kota ayo urang ngariung bari hiburan. Subhanallah, keniknakan mana lagi yang kau dustakan Casbla. Alam ni endah kieunya, angin sepoi-sepoi, ditemani weh suara alam. Aduh, keniknakan yang hakiki nu kieu teh Casbla disebutna teh. Betah orang mah yang mun kieu teh. Nya suara alam siga kieu CS. Please CS, arek ngawadul mah cukup ka Casbla we euy. Entong ka penonton mah. Ngawadul ti mana hordeng bla urang? Teu ngawadul henteu. Yo, suara alam mah ti baheula ge kieu yo. Ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon kat Geus teu kudu dituluykeun. Eta mah alam peti pera atuh bla. Maksudna eta suara manuk, suara tongeret, kiliwirna angin, maksudna suara alam teh ampun sih ya. Please bla, urang keur menikmati hirup ya. Tong ngomong deui sia. Paling diabuskeun deui kana kendi arek. Urang senang jarum birang pohon kasusah teh kecil leupeung hias si Casbla. Wah, karena mana pak? Ulingnya, mangan narang. sibuk CS. Jadi gue lah. Sibuk naon, mana? Kalian tinggal makan ya pak? Yo pan gede ting China CS tuh. Banjir ke sawah woi. Oh, regulatikan maksudnya ya alirana. Makanya yo. Ku diapat cek aing mah bela. Tapi gua ya. Ku diapat kok coba. Kira. Lamun kok airsoft bisa tuh. Bisa. Masih ya, ini. Hebat CS idona. Boleh dicoba sih dana ya. Mending kada meuli ya mah. Iya ribet. Ke warung mah. Urang senang jarum birang pohon kasusah teh kecil leupeung hias si Casbla. Jadi nomor rek lila menurutnya di lembur. Gila nama teh sigana geringan wae awakna duh. Lah. Mending ge di lembur. Aing aya batur deui. Satu lieur aja di si ieu wae mah. Cik atuh CS. Ari aya babaturan teh, sobat teh euy. Kudu diajakan ngobrol we hayang ngaler ngidul. Disuguhan-suguhan naon, dibere nginum naon ke? Hampura apanya. Si air rada bener aya nu otak da. Mane balik ka warung, arek? Oke. Urang mah teh botol we nya. Korek naon, Bo? Teh istri. Teh istri. Didinya sok. Naon bebas lah. Naon we? Kurupuk kurang masih kana CS ya. Iculak. Lain langsung susah ngabedakeun euy. Naon? Si teh istri jeung si teh botol hampir sarua potonganna mah. Si teh istri no ya karangan di dia lain. Anu rada bohai gini tah. Modelna demok biola teh. Please sebelah. Teh sisri isi teh minuman. Ampun si ieu rempang kieu anjir. Oh hampura ponya. Hampura po da si ieu mah emang kieu. Bisa praktik geledug harita teh nya tuurna. Kieu jadi teh. Datangna pana tuur mana mah. Bla. Cing atuh aya babaturan urang anjir congerakeun atuh bla. Ampun maneh. Teh sisri mah minuman Casbla. Teh sisri teh gelas. Lain teh sisri Mang Oding. Alhamdulillah, tah itu perhatian kabaturan. Kan si Jipo teh sobel ngajomblo area dijodohkeun ku dinya mah syukur. Urang mah ngadukung euy, budak Mang Oding mah bager. Nah, kana jodoh. Waing ditampilin sih ya. Ini
Buru mali hitam mali nginum jadi cek mana kudu nginum. Buru bisi tampiling ku ieu arek burukeun. Urang senang jarum birah pohonkeun kasusah meh kecil leupeung hiasi jasa. Kata-kata motivasi ajang anu eker jatuh dan terpuruk dalam kehidupan lurnya. Sabar, tawakal, bersyukur, perlahan bangkit. Depa lagi, hidup, depa lagi, hidup. Cas bla, please bla. Cita kata-kata motivasi, cita iya ampun depo lagi cina. Siapa? Hah, gagal deh wae aing. Hei dulur-dulur kamonesan, kadari ye urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan. Iha. Hei dulur-dulur nu di lembur, kadari ye urang ngumpul seserian, oge barayan di kota, ayo urang ngariung bari hiburan. Hai si Cas belakang mana nyalurnya? Tadi tasan ningali jeung si Aceng keresep jajapatian eta budak dua unggal poe lur. Kejapatian mah budak. Kejapatian. Pokona mah urang mah kudu dibayar eta Ceng japati. Wayahna kudu dibayar tah. Nepi casda mun nepi mah dibayar kurang ge moal hese. Naon ieu teh naon Ceng? Naon Ceng? Datang datang para sea. Pan ieu CS. Urang teh ye ngajual japati lur ka si Aceng. Bungan mayar. Alasanana cenah eueuh japatina. Lai eueuh mah rek mayar naon meureun? Eueuh Ceng di mah eueuh. Eueuh CS teu nepi. Eueuh blak. Ai di dinya ngirimkeun make naon atuh? Oke JNE ka si Aceng. Urang teh make tulisan alamat si Aceng. Dibongkar karena sukuna dihiburkan gitu. Dan japati mahal hidung CS. Dasar bungan mayar. Uruskeun lah. Salah alamat casda. Kirimna di dinya meureun ka imah heubeul. Kan urang pindah anyar keneh, lah. Sarurana. Geus bebeja ka di dinya ge. Eueuh Ceng, eueuh anu salah Ceng, eueuh. Di dinya teh salah, blak. Anu salah mah urang jeung si ieu. Nu salah mah ngabandungan jelema rarempak jiga ieu. Mantap anjir. Keun antep teh para sea. Area penting. Matak naon bebeja atuh. Boga imah anyar teh euy. Dasar meureun alasan we anggar nyambung mayar. Pan di dinya keur transaksi kamari, bla. Dibejakeun. Ka alamat nu imah anyar. Harap pokoknya mah hayang dibayar, Ceng tak. Urang senang jarum birah pohonkeun kasusah meh kecil leupeung hiasi jasa. Sok manawi CS nguleresna ieu bade dikaluarkeun sabaraha ya. Resep pisan abi ya. Moal anu ieu mah lur. Moal anu ieu mah sarua abdi ge resep ieu teh. Kan yang antik pisan enak ge resep ieu mah. Iya gitu. Kadang ge jeung pajangan abdi mah lamun dihandap mah sok wae. Hoyongna ieu. Abdi dilepas. Yang pajangan ieu mah. Lain CS, ari pajangan urang mana euy? Gini cas teh nyaho. Eta bla, salakina bujangan geuning. Kira-ku teh apa urang Pangandaran. Nah atuh disebut pajangan dari bujangan mah. Arek disebut Asep. Arek disebut Agus, tawa naon we ka ditu na Ceng. Please bla. Ceng, please. Ya keur bisnis urang ieu. Poin diasupkeun deui sia dua anak ka dieu kana keni. Eta ajak ka poin ieu dibijelkeun anya dadamit dua ieu ti dieu. Ampun si ieu. Keur bisnis rek kumaha bla. Alhamdulillahirabbil alamin. Bager Ceng, nuhun lur tah kitu. Naon cenah? Sanajan urang ngabandungan ge euy geuning di deng. Bagian komisi bla. Komisi. Tawang dengar. Alhamdulillah. Mawa si ieu cek urang ge tadi lur. Apa na bla? Urang warung. Meuli soto Ceng euy. Siap heueuh bla. Bagernya. Urang
senang gembira, pohonkan kasusah, meh kecil lebih hingga si jasa. Sore-sore kieu Ces, mun aya tukang baso genahnya. Nikmat kacida atuh lu. Habak. Kau tukang baso sore-sore kieu mah. Ces, bukan masalah naon di tukang baso. Wani pisan euy. Dihajar kurang mah tukang baso lah. Nyahuon. Nyayu bla lah. Hajar yuk. Ayo. Nyahuon Cas bla. Jeger kamu. Ayo bla. Ayo. Ulang ajar dasar wani-wani kasih CS. Susulan. Wah bener. Moal. Tukang baso. Diomongeuna anjir si Casbla jeung si Aceh ampun. Urang keur ngomongkeun hayang ngabaso. Rek digabugan. Jelema rempak hungkul. Kieu tah anjir. Dua nanan rempak aya di dieu geus we anjir. Laweuh kabalekan eueuh. Urang senang gembira, pohonkan kasusah, meh kecil lebih hingga si jasa. Hei dulur-dulur kamonesan, kadari ye urang ngumpul seserian, tapi omat ulah sok seri sorangan. Bisi cenah cek batur jelema edan.